Iya, kawin teh geus 15 tahun. Ning can boga budak, gua maneh mandul. Sok asal pisan aing ngomong teh. Aing mah kumaha atuh, keur mah geus terek kolot, ieu mah kalah gabug gra. Ji pana urang ge embung aya gabug mah. Geus atuh isuk mah coang ka dokter coang dipariksa. Nah atuh boro-boro ka dokter kepan duitna ge eueuh, ai dahar ge kepan sapiring berdua. Ih, sampai nguruskeun dahar atuh maneh mah. Oke atuh urang nang lain jaman duit. Aduh iya teh tirisna ripu euy muriang. Aduh ieu teh diobat buah obatna euy ieu teh aya ge geus kadaluarsa 20 tahun yang lalu. Aduh ieu masa kudu ing ditu we kalangganan euy. Tapi asa lipuh pisan ieu mah buat tereh payah. Aduh ieu mah kudu dipariksa we ayeuna euy. Can aya we nu datang ieu teh aing aduh. Kumaha aja bareungit ieu teh geus semede di dieu 8 tahun angger we digulung reungit ieu teh. Anjing ge kalah ka nyelekit kieu. Aduh buat gara-gara kamari ieu ngakan sebelah yang modal. Anjing kalah kudu kacirende ieu mah. Aduh. Tah neng sawah aten ieu ya eta mah geus dipanen sita apal maneh datar ka sawah maneh mah di imah terus. Oh nu ieu nya sawah teh baruk sawah teh taneuhna ledok. Mun garing mah tuh lain ge sawah. Nah tuh ari nu garing mah ngaranna. Anu garing mah atuh hidup hutan pamu. Kiu Maneh mah bisa wae. Geus mah tunggana di dieu tah urang geus ngari teh lah. Ini lapisan mana si jompleng ya. Nah arek ngegrebeg eta teh. Keur aya kasus dukun cabul cenah. Ya. Di lapisan eta teh. Duh, aya si John di mananya? Naik ieu mencari dukun teh anu penipu. Poho de aing teu mawa HP, ieu geus setelan gembel kieu cenah. Tah, jangan deui. Woi, aing maneh di teh angan ka mana cenah ieu? Aing menyelidiki kasus. Celah tuh ieu, urang lapar pan. Eta cong dar heula. Kewe atuh sabari ieu. Darang kan jadi intel ieu lin. Jadi gelandangan tadi ayeuna mere ca aing ge. 1000 mah anjing, 1000. Geus etik pisan curang ge. Mun mah gocap gitu. Lah lila dahar heula aing teh aya urusan ke mah. Bewe be, hayu buru sang teangan ya. Bisi ieu loba korban cuang tangkap. Cuang teangan dia. Ya, aya tadi bikin sabunga, tokal namana cuang jadi nyamar jadi pengemis. Yuk. Ane mah juga bisa pengemis teh lain juga nyamar. Aduh, legana ya. Modal ya nih gara-gara kemarin ngakan seblak sih gana. Terus nu bagian bertapa deui lah. Sugan we atuh ayeuna mah menang. Ieu deui. Aduh, ieu mah kudu rusuh euy. Kunaon ieu maneh di kurubung sarung siga anu gering. Puguh heueuh aing teh lah ieu teh keur gering euy. Ek dipariksa ieu teh. Masih aek dipariksa ka mana ieu lompat ka belah kebon. Dipariksa mapan ka dokter kead. Urang mah ka ditu tuh lah euy kalangganan biasana sok manjur euy kalangganan mah. Sok tuluy cager. Langganan naon atuh? Ari manjur mah urang ge hayang atuh dipariksa ye jeung pamajikan, henteu boga duit euy.
Mana bigrang injem lah. Yo lah, aing ge pan teu boga duit ieu, aing ge make BPJS. Teh eta mah geus nanging cijeung puskesmas. Da hade di dinya mah euy, hanjuk ge. Yo lah, urang rusuk. Ai mana belah mana gitu? Tuh tinggal lempong pada tutunya. Urang teh heula yeuh. Ripuh. Jung. Ke belah di itunya. Main yang lapar majikan atuh. Dari bisna ieu. Aduh, ieu teh. Ning eueuh nya. Ka mana ieu teh? Beh ditu gitu. Jang teangan lah ka beh dieu. Oh, di dieu euy si Abah teh. Sampurasun, Bah. Jadi kieu, Bah. Hop. Bating dituluykeun geus datang ka dieu mah. Urang mah geus nyaho. Maneh teh muriang itu kan lain ku muriang ku penyakit ya teh sigana teh. Tas di mana ieu maneh tadi? Liwat ka mana? Sabenerna mah ieu teh kamari mah tasna teh tas nguseup ning, Bah. Biasa menang lauk gede ning diasakan. Nah, ieu peuting na teh tuluy muriang tapi ka ayeuna duh. Ripuh pisan ieu mah. Aduh, heula cong implangnya sakedeung. Aduh. Eta mah laukan cara anu gede eta beunang. Aduh aing kumaha nya ieu duh. Nulungan cing heula coang rada diobrolkeun heula nya ieu ka ieu sugan bisa keneh gitu ieu mah ditulungan. Lamun teu bisa mah duh wayahna ieu kela. Cih, si Abah ngobrol jeung saha ieu teh pan eueuh jama ieu. Aduh. Untungna teh bisa keneh ieu. Tadi teh Abah teh keur ngobrol ieu. Ngan kadenge maneh ning rada nyelutuk cenah ngobrol jeung saha, moal katingali ku maneh mata. Ieu teh pokona geus moal katingali wae teh. Geus wae atuh ayeuna mah ieu mah ambih maneh cagernya bari jeung bisa ek nguseup deui eueuh gangguan. Ku Abah ieu ek diwariskeun ieu hiji ieu. Tah. Ieu meureun dipake we ieu mah gitu sangkan teka entrepan deui gitu. Kan insyaallah anu nuturkeun tukangan maneh ge eta ge lah. Sineun ku ieu mah. Oh, uhun atuh Bahnya. Ieu bade ku abi ieu diangge aduh. Ai mantak cager mah. Duh, ayeuna mah bade mulang euy aduh. Pembayaranna biasa we nya aduh. Nganjuk heula wayahna aduh. Can boga duit. Sok. Ayo Bah. Hati-hatinya. Aduh. Aduh, aing si budak eta mah unggal ka dieu teh. Nganjuk we jeung nganjuk dah heueuh da kumaha da aing oge heueuh sarua nipu ning. Aing katipu meureun ku budak itu katipu ku aing. Aduh, aing mah kumaha menang duit atuh ieu ja babatu ali kalah eueuh hiji aduh Capek euy lah ayeuna mah. Turun heula. Ya bae teh cai teu mawa di ka sawah teh poho. A few moments later. Naon dia tak urai. Cih, nah eta kunaon si beo gogorowokan. Sampeurkeun we lah bisi kunaon. Kunaon maneh beo gogorowokan jika jama stres. Tulungan geraya aduh, kapacok orai cai. Nyeri pisan dia mah aduh. Mama, Cih, napang kumaha bisa kapacok nah kumaha caritana. ngomong wae maneh mah guat ya duh, tulungan kaburu paeh buat tutong ya duh. Teu atuh hayu gut. Ya kabar baik. Ayo daun atuh meni lompatan. Kabar baik naon? Urang tadi pepanggil aja si Kido di jalan. Ngabejaan cenah aya dukun anu manjur di ditu tuh langganan si Kido. Coba murah cenah bisa nganjuk sama ke BPJS cenah. Cuang ieu atuh cuang konsultasi ka ditu sakedeung mah. Bawa atuh aya pencerahan gitu maneh jadi bisa mudah-mudah. Tah, urang mah ai anu kitu teh asa pati teu percaya mending mun erek mah langsung tuluy ka dokter anu bener ulah ka dukun-dukun kitu. Yang orang hayang nama langsung ka dokter itu anu terpercayangan pan mana ge nyaho teu boga duit ieu. Geus cang ngajaran heula sakali mah kadinya tak konsultasi da bisa nganjuk bisa make BPJS ieu. Yuk, buat tak cek si Kido ge manjur dukun eta mah.
atuh ari percaya mah yuk. Ngajaran kan lah kadinya. Tadi dia cenah nih, tadi cek si Kido mah. Nah gitu. Tuh, itu meureun. Amaran. Tuh. Jadi kieu ya Ki. Hop. Ya hop. Ya marane geus sabaraha tahun rumah tangga ieu. Abah maek nanya heula ieu mah. Tos lami Ki teh rumah tangga mah tos aya sekitar 15 tahunan mah ya teh Ki. Waduh, eta mah tuh geus lila 15 tahun mah. Bareng kencan boga budaknya. Ka dieu teh hayang boga budak ieu teh nya cinger. Heula ya tingali aduh. Ah gampang bisa diusahakeun bisa. Tah neng cenah alhamdulillah tuh bisa boga budak cenah. Ya alhamdulillah atuh aya bisa boga budak mah. Kumaha carana Ki Ami tareh boga budak? Muhun kumaha Ki carana ieu tos. Tos lami hoyong boga budak nih tos bosen disebutan we gabuku tetanggi. Ya paling waktu nama panginten ari siang mah moal bisanya. Paling ke dina wengi lah. Abah meureun ek neangan heula cai 7 sumur da ieu si Neng kudu rada dimandian heula gitu. Kan wayahna ieu siang meureun mulang heula si Neng teh mandian di dieu da ayeuna ngeujeuna pisan ayeuna teh malam Jumat kaliwan pisan ya. Ngeujeuna pisan isuk wage ya isuk. Pokona ke budakna teh manis pokona mah. Lah geus lah pokona tunda we di desa Peuting. Ke dimandian bisa tuh kembang ya mah. Kumaha wios? Orang mah embung ai kudu di dieu sorangan mah sieun. Kumaha ditu dan neng ambil tareh boga budak. Muhun wios Ki lah abi masal tareh gaduh boga budak ning. Wios ke si neng di dieu di tunda. Mohon pokoknya mah lah gitu sapenting ogenan insyaallah langsung tokcer eta mah. Pokoknya di mandian pokoknya mengke abah neangan cai 7 sumurnya kembangna 8 rupa lah 7 mah geus teu aneh soalna ning ayeuna mah. Nya panginten kitu mah masalah ieu mah lah tinggal amplop lah gratis ayeuna. Nu penting si ibu ke budaknya gitu ayeuna mah. Sok ayeuna mah mah bisa we lah mulang heula gitu. Muhun atuh Ki, atur nuhun ya. Ah bener tinggalkeun urang di dieu. Ambil tareh boga budak. Geus sampe tere budak geus tinggalkeun we geus Boga tinggalkeun. budak neng cici. Ah bener ah. Lumayan sing gratis ge bisa enak-enak. Yuk enak ngiri. Yuk. Sang ritual. Mantap. Ini teh jauh ke nih ke dokter nak. Teu sakadeng deui yuk. Kuat ya. Naon nih, Bang? Duh, iya lah ya, kapacok orai cai tadi di kebon. Mana ya tas di mana hol di kebon? Ah, kapacok mana, Bel? Ke mana ya naik ke dokternya? Ya, cek urang mah daripada ke dokter mah kudu mayar. Ini kan yang ditutup. Aya dukun di ditutup manjur cek si Kido mah cenah urang kita setidinya. Bil, gratis jawa. Tahu daripada ka dokter kudu mayar mending keneh ka dukun gratis. Belah mana lagi dukuna? Duh. Belah ditutup kayak lempeng wae teh dia ada aya abah-abah keur semedi di ditu. Oh, gitu. Iya tuh. Ayo balik dah. oh jum. Oi. Kumaha ieu teh euy? Geus kapanggih nu mencurigakan orang. Tuh, ini tadi neangan euy. Mana Bari can meunang. Oh, tuh menang-menang mah ngemis geus sarua anjir. Bari nempon pan. Mah ieu teh euy, eueuh nu mencurigakan teh kadempol. Segala aya di dieu lah. Hah, cicing lah dirinya. Bagi ieu. Dian makan 7 hari. Ya pengemis karunya pisan. Ya lumayan jeung emamnya. Tapi moal. Oh, ya kosong tak aya deui. Yuk. Dia kunaon teh? Geura dia geura calik heula tuh. Dia. Aya naon ieu? Orang teh tes tambah ka ditu tuh ka dukun. Orang teh geus teu boga budak 15 tahun tapi tuluy kieu ya beuteung. Hah? Dukun. Tah beneran euy, Pleng. Dukun anu tangan ku arurang nih.
Oh iya, coba tanya-tanya deh. Oh, jika nama ke langsung tanyakan heula tempatna. Teh, eta teh dukun anu cabul teh anu alibi nama mengobati tapi kalah cabul. Kalau boleh tahu tempatnya di mana teh? Nyanu eta dukun anu cabul tempatnya teh di dieu mah lempeng terus ka ditu terus papa panggil jam pertigaan mengkol ka belah kiri tadi dinya terus we tiba di jam mana ke gaya ieu. Mohon atuh teh jig beui sorangannya hati-hati sing sabar. Ayo buru bisi kaburu eta manten. Kaburu. Aya dah tuh kantor caket jadinya tah. Kela, kurang ganti kostum lah ya. Sok kami jadi jiga intel. Punten. Bahaya yang ditambaan iya tadi kapacok orai cai. Begini kali. Ya bah. Orai cai ieu nya. Ciduhan ke nu kieu mah ku abah mah. Pah. Gus, tuh leungit nama geus cager, geus jagjag. Manjurnya, Bah. Heeh, Gratis ya? Henteu atuh bayar. Tadi mah gratis orang ngepang gitu jeung Hayang udud aya nama hayang udud di aya pokona 200 ribuan lah. Lapan teu mah ududna ge. Geus pokona 200. Si Ari sugan gratis pedah anu tadi masalah teh ka dieu teh gratis ya tuh. Jong aya nama. Nuhun ya, Pak. Siap, jong. Itu raras anu di ditu aya tempat dukun teh. Oh, nah leras tuh pagi tuh. Jadi habitas berobat, kepacok orai jadi langsung manjur, cager. Yung atuh kebelah itu tuh. Hah? Ah teu percaya hayu cong. Nuhun infonya nya. Kasus dah eta teh dukun eta teh. Cong. Wah. Dukun nu ieu teh juga meresahkan masyarakat ieu. Meresahkan masyarakat ieu mah. Loba kasus manehnya. Yuk, jangan angkat. Assalamualaikum karena yang bisa itu budul gitu. Oh, nu ieu nya baruk tanah teh. Baruk sawah teh taneuhna ledok baruk. Oh, nu ieu nya baruk. Sana. Da taneuh da kalah. Cia gua tuh. Anu garing mah tuh hidupku tanpamu. Kiu gitu siapa ih. Anu garing mah tuh hidupku tanpamu. Kiu. Maneh mah bisa wae. Langsung ngomong deh. Jeda. God. Cina gerowok bro. Nah, isi be aku nanya. Kontol. Dah, si be mah. Apa gorong? Kayak halah ulangi. Udah, orang rusuh. Oh, tujuh. Banyak nanyakan dari sekolah. Iya lah itu kag egel orai cai. Menetas mana ya di kebun. Iya mana? Sahe meningkan. Sia. Kayak dukunnya belah itu. Ayah tuh gitu terus yang ke lempeng. Ayah iya kayak abah-abah ker semedi. Oh. Kita make story goblok. Ngomong naon Bahaya yang ditambahan iya tadi kapacok orai cai. Temane beo. Awal kan. Salah. Nu kieu mah enteng ciduhan ge. Puh. Puh. Itu cager sama. Bakalan seri. Jangan lupa like, Komen dan subscribe bisa di donate.